Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Si Giwang ayeuna bagian anu ka 100 salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangshare-keun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngara teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Si Giwang bagian anu ka 100 salapana. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Ma Uti harita langsung nembongkeun wawasen anu sabenerna. Jurus-jurus ampuhna diketrukeun, geusan buru-buru bisa ngarubuhkeun lawan. Tapi kirotan oge puguh lain jago kamari sore. Harita manehna tetep usaha satekah pola pikeun ngungkulan kakuatan lawan. Ngan mangsa narajang lawan, ngan mangsa panarajang lawan ditakis ku sapasang leungeunna. Kirotan anu ngadon mundur kadorong ku tanaga lapisan Ma Uti. Nya kitu deui Mbah Buyut giling-giling oge harita teh sarua keur nembongkeun wawasen anu sabenerna. Sakabeh pangartina diketrukeun geusan buru-buru ngarubuhkeun lawan. Jeung sanggeus ditambahan ku kakuatan ti nyewisik, Mbah Buyut giling-giling tetela jadi mampu ngadeseh Mbah Buyut keling saketi. Kirotan anu harita kadorong mundur tebong disusul tepus ku Ma Uti. Tadi deui pilihan panrajang lawan kudu beunang deui ditakis ku kirotan. Ngan hanjakar di antara panarajang Ma Uti aya anu teu bisa katakis. Harita nyusup abus ngaliwatan bendungan leungeun kirotan. Kirotan kadenge ngagerou panjang, bari awakna terus ngajengkang ka tukang meh-mehan rubuh maring lemah. Sabuk cakuk cebrot des alah jengkang panggiung daligdug. Kirotan ngabangkieung ka tukang, tapi gancang buru-buru mancuhkeun deui tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna.
Jaka Satria jeung Nyi Ebah nu aya di panyumputanana harita keur pating gerendeng. Cilaka ceuk. Si Damaraseta ieu mah kudu gancang-gancang dihalangan tindakanana ku urang ceuk. Si Damaraseta tong nepikeun hasil metikeun eta kembang. Manehna geus dibejaan cara metikna ku Mak Uti ceuk. Hayu Jaka, tapi kumaha si Giwang? Cek Nyi Ebah, sanyana mah geus teu sabar, hayang ngalakukeun tindakan ngan masih melangku nasib si Giwang. Tenang ceuk, sing yakin ka si Giwang. Si Giwang pasti bakal hasil ngalaksanakeun pamaksudanana. Hayu ceuk, waktu urang teu loba, bener-bener samporet. Jeung lamun seug urang teu buru-buru ngalakukeun tindakan, geus pasti Mak Uti nu bakal ngawasa kayaan. Mbah Buyut giling-giling bae bisa ditaklukkeun ku Mak Uti, kumu deui urang. Nyi Ebah tembong ngahulang sakedeung sarta nyerang ngareret kana raga badag anakna. Laju unggeuk lalaunan ka Jaka Satria. Sarta sanggeus kitu meh bareng harita Nyi Ebah jeung Jaka Satria pating corelat laluncatan ngahalangan tindakan Damaraseta anu rek metik kembang Gandapura dina mahkota. Damaraseta anu keur linglung jiwana tang tuwe moal wawuheun ka Nyi Ebah. Komo ka Jaka Satria mah memang da can kungsi panggih deui. Damaraseta tembong muncereng ka Nyi Ebah katut ka Jaka Satria bari nyarita ngandung ancaman. Sabab memang teu tarima tindakanana anu ngahalangan. Saha si laing duan? Nyingkas ya setan. Dewek arek metik eta kembang nyingka. Cek Damaraseta. Nyi Ebah netep antem ka Damaraseta laju nembalan. Tangtu bakal cilaka dunya kajawaraan teh. Mun seug eta kembang beunang ku golongan jalma jahat seperti Antika Damaraseta. Setan ngebantah si lain kena parenta dewek. Dititah nyingkang adon nyarita kitu. Rasakeun si akibatna. Ya, curelat. Jeung samupuh hiup. Damaraseta harita langsung nyebrut narajang ka Nyi Ebah katut ka Jaka Satria. Nyi Ebah jeung Jaka Satria tang tuwe teu cicingeun. Maranehna duaan gancang mapag panarajang lawan. Tapi kusabab pangartina Damaraseta aya di sahandapeun Nyi Ebah, katambah dibantu ku Jaka Satria. Matak panarajang Damaraseta mungguh taya gunana, gampang pisan disingkahanana, gampang pikeun ngabalesna. Atuh Damaraseta jadi kawalahan dina ngimbanganana. Sirikna ti bebaranting Damaraseta nyingkahan dua panarajang lawanna. Mak Uti barang ngabireungeuh kana eta kayaan, gancang ngagorowok ka Mbah Buyut giling-giling ngandung parenta. Buyut giling-giling, gancang bantuan si Damaraseta. Keun ieu tah makhluk bagian kula anu ngungkulanana deuleu, gancang bantuan si Damaraseta. Cek Mak Uti gede hate tur sanggup ngalawan dua jago kolot tanpa mikir dua kali. Mbah Buyut giling-giling unggeuk laju ngacorelat ngabantu Damaraseta. Corelat jeleng. Sedengkeun Mbah Buyut keling saketi daek teu daek kudu kompak jeung kirotan geusan ngungkulan kagarangan Mak Uti. Sanajan nya Mak Uti teh pantar awewe sarua geus kolotna, tapi tetela mibanda pangarti anu leuwih ti cukup gede kawanina tur sanggup ngungkulan dua jago kolot bari lalaki wungkul anu geus kasarohor sarakti, geus boga ngaran di dunia kajawaraan. Leuwihna ti eta Mak Uti boga maksud arek ngalinglungkeun jiwa kirotan katut Mbah Buyut keling saketi. Tapi Mak Uti teu bisa gampang kitu bae ngalakukeun jeung ngawujudkeun pamaksudanana. Sabab dua lawan anu keur disanghareupanana teh lain lawan anu gampang diperdaya
kitu baik ku dirina. Bener-bener kudu nguras tanaga jeung pangartina sarta akal anu lantip pikeun bisa ngarubuhkeun musuh. Mauti tetap usaha sateka pola. Sangkana di pihak anu ngarangseg dua lawan anu memang geus mimiti leuseuh beakeun tanagana. Sabab geus sabaraha geprakan ngalakonan lumakuna tarung ngalawan musuh-musuhna anu pangartina memang teu bisa dianggap enteng. Sedengkeun Mauti mah teu aneh jag-jag keneh oge. Da can loba kakuras. Jeleng. Mauti katingali ngolebat kagigireun Kirotan. Da paleungeun katuhuna anu disanggigirkeun mata arek ngetig punduk Kirotan. Tapi Kirotan masih kene bisa waspada jeung bisa ngarasakeun yen pundukna diarah ku panarajang musuh ti tukang. Lap. Harita ngelokeun pundukna ngelelep ka handap atuh plos panarajang Mauti ngeplos ngan orokaya barang jeung Kirotan ngelokeun awakna ka handap panarajang babuyut keling sakeuting ngahanca careham eta tindakan teh duka teuing salah sasaran duka teuing memang ngahaja pedah ka musuh harita dampal suku babuyut keling sakeuting hantem kana careham Kirotan geus teu bisa disingkahan deui. Hiu cebrot alah. Kirotan ngagerok kaget bari ngacurah roh ka tukang. Ditahan ku dua leungeunna sangkan teu nepi ka ngabebengkang. Asa kabantuan meureunan Mauti. Nalika kaayaan Kirotan masih ngadayagdag ka tukang teh langsung ditajong lebah puceulina satakar kebek. Hiu cebrot alah. Atuh Kirotan langsung ngekulitik awakna kagigir. Kulitik. Jeung hebat oge daya tahan Kirotan teh. Teu nepikeun katerus kapiuhan. Harita masih keneh bisa ngagulitikeun awakna laju ngacorelat tina ngagolerna terus nangtung pancu. Jeleng. Kirotan gancang luncat ke tempat kosong. Srog. Manehna ngawangun pasangan sarta ngawatek ajian serat jiwana. Mauti tembong paromanana rada ngaranjug kaget mangsa ningali musuh ngawatek ajian serat jiwa. Srau Mauti gancang ngawangun jurus jeung ajian pikeun nadah kakuatan lawan. Mbah buyut keling saketi nalika dua musuhna keur saega diri geusan ngadu kakuatan puncakna. Harita jadi aya kasempetan pikeun reureuh. Da sahanteuna atuh manehna capek tas tarung nepi ka bebeakan ngalawan musuh-musuhna. Mertahankeun harga diri jeung kakuatanana. Sarta cita-citana anu kudu kahontal nyaeta ngapimili kembang gandapura dina mahkota sakaligus anu ngawasa alam dunya kajawaraan. Setan alasi uti tetela nini peot mi banda ilmu leuwih unggul pangartina batan diri aing. Si Damaraseta si lain nepi ka kitu geuning si lain Damaraseta. Cek Mbah Buyut keling saketi marhatikeun Damaraseta anu keur tarung yang hareupan jaka satria katut nyeebah. Ayeuna mah Damaraseta tembong teu kateter deui ku musuh sabab dibantu ku Mbah Buyut giling-giling. Ngan ku sabab ngaranna oge jalma keur lalinglung anu sakuduna silih bantu teh ngadon misahkeun diri. Jaka satria nu kabeneran kudu nyang hareupan Mbah Buyut giling-giling. Sedengkeun nyeebah ngungkulan kagarangan Damaraseta. Damaraseta terus ngarangseg jeung nguras tanagana sangkan dirina bisa ngarubuhkeun nyeebah. Tapi da atuh dalah dikumaha aya untungna. Damaraseta teh pangartina jauh aya di sahandapeun pangarti musuh. Ngajadikeun Damaraseta nu ngadon kateter jeung kadese. Katambah nyeebah aya karep hayang ngabantu ka jaka satria anu tembong kadese ku Mbah Buyut giling-giling. Mata karita nyeebah geus setengah-setengah deui mangsa ngalakukeun panarajang balasan kanu jadi lawan. Malah saterusna geus teu bisa ditawar deui. Damaraseta awakna tuluy ngajengkang ka tukang. Lir umpama nu dibantingkeun bae kana lemah. Damaraseta kadenge ngagero panjang dituturkeun ku nyebrotna getih seger tur hanut
tina sukut masihan gadok katut baju. Deak plak cebrot dus ala cengkang koleang gedebut kulahe. Da Maraseta malah saterusna ngulahek sirena kakenca marengan teu inget di bumi alam. Saenggeus musuh rubuh Nyai Abah Gancang ngacorelat luncat pikeun ngabantu jaka satria anu memang keur kadeseh ku lawan. Ma Uti lain teu apal da Maraseta kadeseh ku musuh, lain teu arek ngabantu, tapi dirina memang taya deui waktu pikeun ngabantuna sabab kaburu ditarajang manten ku Kirotan. Mbah Buyur Keling saketi oge sabenerna mah aya rasa hayang ngabantu sakaligus nyadarkeun da Maraseta anu keur linglung jiwana. Da hate leutikna mah anggere nyaah keneh ngaku murid ka da Maraseta teh. Tapi lantaran tanagana memang can siap masih keneh leuseuh. Antuk nambah Buyur Keling saketingan ukur bati romengha. Barang jeung kitu kadenge dua soranu pating galereuh handaruan. Marangan dua kekuatan puncakna anu bantro. Anu pating galereuh handaruan teh taya lian ti Ma Uti jeung Kirotan. Jorelat jeleng kolebat sawuges plages. Ciri Ma Uti jeung Kirotan tembong pating kolebat di luhur laju patarema leungeun. Dampaleungeun masing-masing tembong paantel nempel lengket heselesot. Sarta geter kekuatan kasakden bir umpama anu terus silih sedot. Ma Uti bener-bener kaget meh teu percaya kana eta kayaan. Ilmu Kirotan anu disebut ilmu serat jiwa meh bae nyedot kana sakabeh kakuatanana. Malah lain bae kakuatanna wungkul anu asa kasadot, tapi sungsum sumsum dina tulang sakujur badan lir umpama milu kasadot saripatina. Ma Uti bener-bener teu nyangka bakal nyang hareupan kakuatan musuh anu bisa ngancam kana jiwana. Tapi Ma Uti oge teu beakeun akal jeung kakuatan. Cukup ceuk pikirna tibatan dirina nu kudu cilaka kitu bae alatan jadi korban ajian serat jiwa. Leuwih hade musuh anu kudu dibinasa. Diserang ku ngumpulkeun kakuatan kana sapasang sukuna. Kadenge sora Ma Uti ngagero tarik bari metakeun dua sukuna dipake neje hulu angan Kirotan. Alhasil kejadian saterusna memang hebat. Sapasang leungeun masing-masing anu tadi nempel pageuh heselesot jadi leupas ku soranganna. Dituturkeun ku dua badan anu tembong pating jerengkang ka tukang sarta ngagelero panjang. Kirotan kadenge ngagero kaget nahan ka nyeri sabab hulu angeunna ditejeh suku lawan anu teu kira-kira kuatna. Nepikeun ka satu tas awakna nepi ka lagrag ka handap. Kirotan mah langsung babalongkengan ngaluarkeun eusi pejit jeung getih kental ngabulae. Ari Ma Uti mah pangna ngagero tarik teh awakna ngajengkang ka tukang lantaran kaget mangsa dampaleungeunna leupas tina dampaleungeun musuh nalika nempel. Batlir umpama tulang leungeunna terus potong mungguh nyerina lain memeusan. Cengkang koleang kadebut dalidug. Ngan untung Ma Uti mah nalika ngajengkang ka tukang teh teu nepikeun karubuh, masih kene bisa nangtung sok sanajan ditungtungan ku ngabangkieung ka tukang. Beda deui jeung Kirotan nalika ngajengkang ka tukang teh langsung ngagedebru rubuh bari sukuna baal. Salian ti utah uger teh awakna karasa nyorogcod tiis. Ningali Kirotan masih keneh deku dina luhur taneuh bari utah uger. Ma Uti Gancang ngawatek ilmu panglinglung jiwa sarta sanggeus parat ngarapal eta ajian. Ma Uti tembong langsung ngagajleng luncat bari ngayakeun kepretan kana pipi kenca jeung katu Kirotan. Corelat jeleng saukiu. Hiat celebet aduh. Kirotan ngagerung sakedeung laju kasadarana luplap terus
saleungit napisan teu inget nanaon deui. Kirotan, cek Mauti. Iya abdi pangarsa. Jika anu geus karanapan ku nu sejen, unggal-unggal geus ditampiring pipi ku Mauti. Kirotan jadi nyebut pangarsa ka Mauti. Hade, ayeuna gancang, tarajang si buyut keling saketirotan. Oh, mohon, mangga pangarsa, mangga. Malah lain bae nyebut pangarsa, tapi nalika diparentah ku Mauti, Kirotan langsung unggek serta nurut karena parentah Mauti poho dikacape. Mbah buyut keling saketi katara, paromanana ngemuka kaget. Ku kasaktian Mauti model kitu. Bukti tetela Kirotan jeung Mbah buyut giling-giling oge bisa diperuhkeun. Cung, Mbah buyut keling saketi anu geus mimiti pulih tanagana laju nangtung. Taki-taki geus ngajaga diri sabab bakal ditarajang ku Kirotan. Iya, curelat, Jeleng kolebat. Kirotan harita geus ngacurelat luncat narajang ka Mbah buyut keling saketi poho dikacape. Sedangkeun Mauti ngadon ngehkeh seuri merhatikeun kanu keur talarung bari ngomong sorangan. Sokainya gerak silih paraehan kabeh tarung nepi ka anggeus-anggeusan. Kembang ganda pura dina mahkota mah tetep bakal jadi milik kaula. Kula ayeuna anu reureuh. Ceuk Mauti boga kayakinan kembang ganda pura dina mahkota bisa kapamilik ku dirina. Berak Mauti tembong sidakep sila sinuku tunggal. Di tengah-tengah lahan anu lega rada anggang tinu keur tararung. Duka teuing naon tujuanana. Cag tunda anu keur tarung. Ayeuna urang caritakeun lalampahan si Giwang anu ngambah ka alam siluman. Si Giwang waktu ditarajang ku Raga Tandukan jeung sapara kanca ukur dua geprakan lawan rarubuh teu manggap mulia. Blus si Giwang gancang asup ka lawang gerbang anu terus dibuka ku si Giwang serta muru lawang karaton. Tapi di pakarangan karaton geus ngacerega para prajurit-prajurit anu samagrang ku pakarang seukeut. Di antarana tumbak panjang jeung pedang. Eta prajurit-prajurit teh dipingpin ku Nyi Hurik. Kurang ajar si laing wanian Giwang nepi kaluas ngambah ka alam siluman. Si laing geus bosan hirup Giwang, cek Nyi Hurik megat lengkana si Giwang. Si Giwang seuri leutik pok nyarita. Uing mah datang ka dieu teh hayang tepung jeung Nyi Wisik euy. Lain hayang panggih jeung maneh Hurik. Maneh mah di mana-mana aya bae bari ngaganggu. Awas ah. Uing mah hayang panggih jeung Nyi Wisik kitu yo. Aya hal penting anu kudu ditepikeun ka Nyi Wisik yo. Cek si Giwang semu heureuy tapi tandas. Nyi Hurik tembong mun cereng mangsa ngadenge si Giwang nembalan kitu teh. maneh memang kurang waras Giwang. Andika datang ka dieu sarua jeung sosoroh kojor deuleu. Komo nekad maksa hayang panggih jeung Nyi Wisik mah. Andika sarua jeung bosan hirup deuleu Giwang. Dina sikapna anu tetep tenang, si Giwang kadeng nembalan. Tong kitu atuh Nyi Hurik euy. Kawas pangeran bae maneh mah nyarita teh. Urang salaku papada hirup ciptaan pangeran. Nya mugut aya hak pikeun ngatur nasib jeung umur makhluk sejenna euy. Sabab apanan pangeran anu boga nyawana oge lain bangsa anjeun atawa Nyi Wisik euy. Tong wah ka nyabit-nyabit anu disebut pangeran deuleu. Ayeuna urang buktikeun nyawa sia bagian kula anu nangtukeun panjangna jeung pondokna Giwang. Sameme Nyi Wisik anu merenan sia aing geus sanggup maehan maneh deuleu Giwang.
Aduh, si Hurik mani badagong gitu, mane mah Hurik keke arek main uing Hurik. Andika memang bodoh Giwang. Andika teu sadar yen Andika aya di ieu keur ibarat jadi orang yang nyamperkeun panenggel deuleu. Ayeuna tarimakeun akibatna ku Andika Giwang. Bogana wani nyeun kaributan. Hayu kabehanana maju rempuk ieu mangkluk. Hiat Corelat Celeng. Nyi Hurik tembong pangheulana ngacorelat muka Panarajang ka si Giwang. Bari ngagero mere parentah ka prajurit-prajurit pikeun ngarempug si Giwang. Tapi nepi ka 3 geprakan tarung lumangsung, si Giwang tetela mampu ngungkulan kagarangan Nyi Hurik katut prajurit karaton. Liwat 3 geprakan tarung lumangsung, nungtutan prajurit karaton anu ngepung si Giwang rarubuh eleh tapis jeung eleh kapargilan ku si Giwang. Kurang ajar Andika Giwang. Hiat Corelat Celeng kolebat. Nyi Hurik beuki ngababi buta narajang si Giwang. Tapi nalika Nyi Hurik maju narajang deui ka si Giwang, na atuh ari ujug-ujug elo waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.